Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng sim kuring di channel Agus Kopdas. Masih di lalakon jurig tangkal caringin bagian kaopat. Kanggo baraya nu teu acan subscribe, mangga di subscribe heula channelna. Pamilap oge like, komen, sareng share video abdi. Baraya kaum dangu di mana wae ayana, pamugi baraya aya dina kesehatan, kebahagiaan, tur aya dina kasuksesan. Doa nu sae ti sim kuring kanggo baraya di mana wae ayana. Baraya kaum dangu di mana wae ayana mangga nyangakeun ieu dongengna jurig tangka caringan bagian kaopat. Tunda ratih nu keur leungit. Kacaritakeun di lembur pentas ke aya raramean hajat. Hajat nate nyaeta hajat kawinan. Anu kawin nyatana tayalian dirja kabogohna koyah nu kabur nalika geus reuneuh. Biasa we nu hajat rame aya dangdutan sagala jeung acara-acara anu liana. Reup magrib tamu mungkin pagelak-gelak. Sate jeung sopna geuwat nambahan deui. Itu geuningan ngaleut tamu nu daratang. Bisi kaeraan urang sok sugemakeun tamu. Sate, kue, daging kalaluarkeun kabeh. Ceuk pamarsid nu boga hajat. Tamu pagelak-gelak. Musik dangdut euneur. Malahan maloba nu jaroget. Jarapin bari nyarawer ka panyanyi dangdutna. Keur pagelak-gelak kitu ngadadak panganten awewena jejeritan. Mata bolotot ngegreng bari ngomong teh eces. Ngamuk eta panganten awewe teh. Barang-barang nu aya deukeut manehna beak dibalangkeun. Kursi panganten nu sakitu beratna hiuk dibabetkeun, dibalangkeun. Tamu pada nyingrai, awewe ting cererit, budak kadon leweh. Loba tamu nu kebaledog oge. Geuwat direjeng. Tapi eta sakitu lobana nu ngarejeng marecat kabeh. Dirja nu jadi panganten lalakina geus ripuh di dagoran ku sagala banda nu deukeut jeung manehna. Geuwat teang Ki Suatma. Cenah ngubaran ieu budak. Ceuk bapa hajat deui. Teu lila nu teang datang. Saha sia ha? Saha sia ha? Arek naon kadon ngaganggu nu hajat? Boga kaamak naon sia ha? Kaluar moal sia tina awak ieu. Ceuk Ki Suatma kunyam-kunyam ngagayam donat. Ngagayam donat. Ngagayam panglai maksud teh. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, ieu panganten awewe teh kadon jejeritan, teu lila manehna hahaokan. Biadab, biadab, tangkal caringin, tangkal caringin. Ukur kitu we nyaritana hahaokan teh eta panganten awewe teh bari direjeng ku 20 urang. Biasa we pabisa-bisa nya kana aya lalaki mah geuningan. Padaek-daek ngarejeng ka awewe mah. Pa bisa-bisa. Laju eta panganten awewe teh dibura. Ku panglai meunang tadi ngagayam Ki Suatma. Buah. Cager sia. Kaluar moal sia. Ceuk Ki Suatma deui. Bari ngajampe eta panganten awewe nu kasurupan. Ai panganten awewe nu kasurupan teh kadon ngagurung. Kadon ngagerung deui. Bolototan ke Ki Suatma. Rek naon sia ngusir-ngusir aing ah. Ceuk eta pangantin awewe teh. Kaluar sia. Kaluar moal. Diduruk sia ku aing. Ki Marsid neboga hajat sekaligus bapak awewe nalangsa ningali kitu mah. Duh gelis anak king. Nah, atuk bet jadi kieu. Anya teh kerja di panganten, bet kudu ngalakonan kasurupan sagala rupa.
Cek Ki Marsid nalangsa. Karunya ieu panganten awewe teh. Kasurupan teh eling-eling. Dijampean ku sababaraha urang angger tedaikeun eling. Sugan atuh nicak kana pamali Pak, cek saurang tamu nanya ka Pamarsid. Rasaan teh da teu aya. Nicak naon atuh? Dateng kana papagon. Kitu tembak Ki Marsid. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Kabeneran dulurna panganten awewe teh saurang ajengan nu luhung ku pangarti. Ngaranna Ajengan Maksum. Masih kene katalian dulur jeung panganten awewe teh. Ngan cicingna di beda lembur. Geus kitu tuluy Ajengan Maksum ditareang. Maksad cenah ngobaran panganten awewe. Ringkes carita, Ajengan Maksum geus datang. Tuluy asup ka jero. Gap nyang harepan panganten awewe nu keur teu eling-eling. Kasurupan keneh. Cobi punten nu sanesna kalaluar heula. Cekap we nu janten ramana di dieu mah. Ceuk Ajengan Maksum andalemi. Tuluy we nyamperkeun ka nu kasurupan, laju diteuteup panonna. Bismillahirrahmanirrahim. Sakabeh nu aya di dunia ieu ciptaan nu maha kawasa. Arek alam nyatana pun kitu oge alam goibna. Tah geulis, naha atuh hidup teh make sagala rupa nyurup ka bangsa manusia. Apanan geus sidik, hidup mah geus beda alam. Ceuk Ajengan Maksum beneran ngajampe nu kasurupan. Anehna, barang diteuteup ku Ajengan Maksum, nu kasurupan teh laju jep we jempe. Malahan mah kawas nu sieun. Ampun, kuring ukur hayang meta tulung, sampurnakeun kuring Ajengan. Tembal eta awewe nu kasurupan teh. Menta tulung mah kanu makawasa, nah make ka kuring. Ajengan Maksum nembalan deui. Tulungan kuring Ajengan, tulungan. Panganten awewe nyaritana tepi kasedihieun. Kos nu bener-bener hayang ditulungan pisan. Nya, sok atuh. Sok balaka, aya naon? Sugan kuring bisa jadi cukang lantaranana. Ajengan Maksum nembalan deui. Sampurnakeun kuring Ajengan. Kuring aya di haneupeun tangkal caringin sisi walungan. Kuring hayang sampurna Ajengan. Hayang sampurna kuring teh. Panganten awewe eta nembalan deui. Oh, kitu. Nya. Insyaallah ku kuring ditulungan. Ayeuna mah sok kaluar heula dina awak ieu nya. Ceuk Ajengan Maksum deui bari niup munan eta nu kasurupan. Teu lila jep we. Cager, eling eta panganten awewe teh. Tunda heula eta. Kacaritakeun satengah mabok sumpena jeung kohar dua lalaki biadab anu nandasa koyah keur naek motor. Maksad arek meuli di inuman nu aya alkoholan. Sabab tadi keur ngarinum teh kurang. Kagok nalika mabokna cenah. Meneran deukeut tangka caringin, manehna eureun turuy tarurun tina motor. Sabab ningali aya awewe ngajanteng sisi jalan deukeut kebon jagong pisan. Barang geus deukeut tuluy ditaranya ku manehna. Neng, keur naon di dieu peuting-peuting? Ceuk kohar nanya ka awewe nu ngajanteng eta. Bari matana mah geus nemongkeun hawa nafsu. Ari anu ditanya teu laju nembalan, malah hayo ngiceupan ngagoda. Milik deui wae ieu mahar, ceuk sumpena ka kohar. Ari neng teh saha? Nu ti mana? Hayu milu jeung akang, di dieu mah keueung, sok aya jurig. Sumpena bari nanya teh bari nyeklan leungeun eta awewe. Hihihihi, abdi ratih Kang. Itu imah abdi tuh dilebat tuh caket tangkal caringin.
eta oge teh nimbalan teh bari ngahihih pikasieun. Oh, Ratih. Nah, memangna aya imah kitu di dinya teh har? Sumpena hemang. Da bari keur mabok oge sakainget manehna mun di dinya teh eueuh imah. Asa eueuh sum. Kohar ge sarua hemangna. Hayo atuh nyimpang heula akang-akang. Cek eta awewe nu ngaku ngaranna Ratih. Panasaran. Tuluy weh Kohar jeung Sumpena nuturkeun. Ti jauhna ketempo ku manehna duaan nyaan aya imah. Agreng eta imah teh. Gede na keur wangunanna oge. Imah anyar bohar? Sumpena nanya. Heueuh meureun. Tema Kohar hemeng. Ngabring nuturkeun eta awe bari lempang sesompoyongan alatan setengah mabok. Sok Kang, kalebat aya merenang cikopi-cikopi acan mah. Ratih nitah arasup ka lalaki nu nuturkeun manehna bari seuri nyarengeh nembongkeun huntuna. Laju Sumpena jeung Kohar arasup ka jero. Gek diukna kursi, meneran di jero nyampak aya awewe sejen keur mamangku orok. Ari ieu saha? Kohar nanya, panasaran da manehna oge. Oh, eta mah lanceuk kuring. Karunya pegoge eta teh. Boga orok ari bapana kabur. Ratih nembalan. Kituna teh bari anger we nyarengeh. Beuh. Karunya atuhnya. Saha lalakina? Kohar milu mairan. Ngaran lalakina teh Dirja, Kang. Ratih nembalan deui tapi bari cicirihilan nutupan beuwirna. Ngagoda ka Kohar jeung ka Sumpena. Oh, Dirja. Urang mana? Sumpena mungkin penasaran. Ah, akang mah. Tos atuh ulah nyaritakeun eta wae. Ayeuna mah kieu we. Apanan akang duaan ye. Terus kuring ge di dieu duaan oge. Komo lanceuk kuring mah can kaala gumurihna. Kumaha? Bade. Cek Ratih deui bari ngiceupan. Nya Anhar milik tepah jeung ti kotok malah ngajakan ieu mah awewe teh. Baelah kuring jeung lanceukna we. Sumpena atoh ka cida. Nya sok wae ngan kepilih gantinya. Da kuring ge hayang jeung lanceukna. Kohar sarua atohna. Hayu atuh Kang. Cek Ratih bari ngajewang leungeun Kohar tuluy ditungtun. Barang geus nerepi ka lawang pantok kamar sewang-sewangan. Waktosna saep manten pamirsa. Dugi ka dieu heula ieu dongeng jurig tangka caringin bagian kaopatna. Hatur nuhun kana tos nonton. Hatur nuhun oge kana tos like, komen, sareng share. Sakali deui anu teu acan subscribe mangga di subscribe channelna supados sim kuring leuwih sumanget ngadamel video-video nu sanesna. Sakitu nu kapihatur pamunggi janten panghibur kanggo baraya di mana wae ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.